Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio Kameumeut kasugri sadaya. Sabada kamari urang namatkeun hiji cariyos. Ayeuna urang baris medar cariyos enggal kasugri. Dina ieu cariyos naskahna ditulis ku Mang Giok. Dupi cariyos anu baris kapedar ngawitan dinten ayeuna dina judul Uru Ara Cameti Galing. Episode Si Injuk Kawung. Kumaha cenah lalampahan ieu cariyos teh kasugri pamiarsa. Naon wae rupi-rupi kejadian anu baris kaalaman tur nu baris lumangsung dina ieu cariyos. Mangga geura bandungan ieu cariyos ti ngawitan dugi ka tamatna engke. Kang Gilang saprakanca di studio ngahaturkeun wilujeng ngadagukeun hiji cariyos karya Mang Giok. Dina judul Uru Ara Cameti Galing. Dina episode Si Injuk Kalah laju ngirimkeun timpungan sababaraha kali langsung keuna kana careham oray. Sok sanajan teu nepi ka remek, tapi geus cukup pikeun si oray kaget tepikeun ka ngalepaskeun beuritanana. Tah nya di dinya pisan kasugri. Lamun sakalian leureuh manehna jadi leuwih ati-ati tur tarapti. Sabab sadar yen di luhur langit masih aya langit, di luhureun jalma kuat masih aya makhluk sejen anu leuwih kuat. Beuki lila jalan nu disorang ku manehna beuki geeuman, cahaya panon poe oge geus teu sanggup nembus gegekna tatangkalan anu sakitu hieumna. Geleger. Di kajauhan kadenge sada guludug anu gegelegeran. Karasa hawa beuki tiis, kurang-kurang namah matak norok toka bulusan. Kawantu aya di lengkop gunung tempat perjalanan angin barat. Nilik kana keayaan mah siga-siga rek hujan gede. Mangkaning ka tempat anu dijugjug teh masih jauh ka cida. Lompat baik itu. Tapi kakek lamun teu salah di tonggoh teh aya hiji warung anu mencil. Nya sugan bae eta warung teh masih aya. Salian teh bisa ngiyuhan teh meureun aing oge bisa sakalian ngeusi beuteung. Kitu ceuk gerentes hate si lalaki. Bari jeung gagancangan leumpangna malah lila-lila mah ngan belesat bae manehna lumpat. Metakeun ilmu pangenteng badan, awak nalir anu hiber ninggalkeun eta patempatan. Parat nepi ka memunggang pasir. Hujan can turun. Hate si lalaki ngarasa bunga, sokomo samar-samar ti kaanggangan warung teh masih aya. Atuh si lalaki teh gura-giru nyampeurkeun bari jeung dina hatena ngagarentes kieu. Lakadalah. Geuning aya warung teh. Santeuna cai-cai we mah aya meureun. Kitu ceuk gerentes hate si lalaki teh bari ngagerendeng hareupeun warung. Tapi lain deui hate si lalaki hanjeluna basa ka tembong warung teh sepi taya panghunina. Hate si lalaki rumahuh beuteungna karasa ngrebak tanda lapar. Keur kitu celak hujan mimiti celuk celak keuna kana tonggong karasana maneh nyecep. Mimiti nama hujan teh carangan beuki lila leuwih kerep. Malah dilandeuh mah kadenge sada anu seah ngaguruh mata keueung. Pating paralak kana tutuwuhan jeung dangdaunan. Teu lila brek hujan gede na kerana. Si lalaki gura-giru asup ke jero warung kasampak di jero kaayaan maneka lotor.
Meja jeung bangku panjang karebul malah kaciri ramat lancah pakuranteng meh disakuliaheun juru warung. Duh, nyaan warung teh geus suwung. Mangkaning beuteung keur mujihna lapar kieu ieu. Aduh, ieu mah yeuh. Si lalaki ngagarendeng bari nunda buntelan luhureun meja. Laju nyanggigirkeun bedogna si nanangtung gigireunana. Sedang panona larat leret malah bari tatanggahan segala rupa. Tetela loba hateup anu balocor sarta bilik warung anu jebol teu kaurus. Geleger. Kadenge guludu gegelegeran. Kalacat si lalaki manjat kana meja panjang. Geus kitu mengankrep bae si dakep sinuku tunggal. Ti waktu ka waktu ti poe ka poe sanajan sakumaha sibukna manehna teu weleh nyempetkeun diri ngadon meditasi. Ngamangpaatkeun hawa alam sangkan ngumpul jadi hawa murni inti dasar tanaga lapisan. Jep kayaan ngaradak simpe seahna hujan lir anu tilem ka jero talaga. Dordarna gelap kawas nu laas di jero lautan. Nu karasa ngagalurana sagulung hawa anu ngocor jeung ngabanjiran setiap aliran getihna. Ngamalir kasakuliaheun uratna. Najan kitu bisa tepung gelang sareng ngumpul di palebah bujalna. Sameme sukma jeung lelembutanana tilem di sagaraning puncak kakosongan. Ngadadak bae panca indrana kageureuwahkeun ku lengkah-lengkah. Malah ku jurus harewos tongo di jero liang bisa kaukur. Nepi ka mana tingkat sirna bobot anu keur lalumpatan ka palebah dinya. So ngaso kasugri pamirsa. Mangga nu bade ngaropi ngopi heula, nu bade kacarai heula. Dongengna urang ngaso heula sakedapannya. Beja tinggal beja. Dongeng tinggal dongeng. Buktina memang kitu si Inju Kawung kiwari geus muncul ngadon nyebarkeun Rajapati di Cameti Galing. Lamunnya bener beta beja bisa jadi si Widura tamat riwayatna. Bener sarta tarekahna jalma anu dengki teh laksana kalawan nyugemakeun nyatana hasil nyieunkeun si Widura ti padepokan Pancarunta. Nu tilu arunggut-unggutan kasugri pamiarsa. Demi ngadenge katerangan darpan sarupa kitu pon kitu deui jinisna anu kiwari keur nyumput luhureun paraseun teh. Hatena bener-bener kaget demi ngadenge ucapan-ucapan ieu opat urang jalma. Pang-pang nama ucapanana si eungap anu nelah kidarpan. Lepas antara bener henteuna eta obrolan, nu jelas caritaan si eungap surup jeung kanyataannana. Kiwari dirina nyorangan nampa tugas di padepokanana sangkan ngarengsekeun hiji masalah anu keur lumangsung di Cameti Galing. Manehna katut dulur-dulurna paburincai kabelah bencah ku masing-masing tugas anu teu bari saritunda jeung sarua pentingna. Masih seger dina ingetanana kadenge guruna mapagahan ka manehna ku sorot mata anu kuyu bangun anu ngemu ka hariwang anu pohara. Dameureun jauh-jauh geus kabade yan sakali ieu mah lawan teh kacida beratna. Malah masih nong toreng keneh tina ceulina guruna ngawawadianan kieu. Widura, sabenerna bisa bae kami ngabatalkeun ieu tugas. Tapi janji tinggal janji, jiwa kamanusiaan kudu tetep diajeungkeun. Pang-pangna ku pihak urang nu memang mampu pikeun ngalaksanakeunana. Kiwari sakumna rahayat Cameti Galing keur butuh ku pitulung. Lamun lain ku urang rek usaha deui. Guru, saur abdi oge mugia salira masing tenang. Murid tangtos baris ngalaksanakeun ieu tugas kalawan iatna. Sapuduna ieu tugas teh keur andika limaaneun. Tapi hiang widi ngaguratkeun carita sejen. Masih dina kaayaan kuyu guruna ngongkorongkeun hiji leontin lebah beheungna.
Iya naon guru? Pake baik. Pake anak ini. Dina hiji waktu ieu liontin teh baris aya gunana. Hatur nuhun ke guru. Tah ayeuna regepkeun. Kaulah rek mere peupeujeuh. Mangga ki guru. Tangtos diestekeun pisan. Teh salawasna bitota mah kudu dipungkas ku kaunggulan. Jeung teh salawasna bitota mah kudu dipungkas ku kabinasaan. Aya kalana urang kudu mundur jeung aya kalana urang kudu maju. Coba nah andika paham bidura. Kan tenang. Paham guru. Ceuk manehna mangsa harita jeung can rada ngarti kiwari sanggeus ngadenge obrolan Badri sapara kanca kakara sadar. Horeng lawan anu baris di sangharepan teh lain jago sambarangan. Kasebut jago sakti nu geus jarang manggih tandingna. Bareng jeung hujan anu mimiti raat, manehna geus aya di tempat anu rada anggang ti Badri sapara kanca, malah keur lumampah nyoran jalan satapak anu sakedeung deui cenah tereh tepi kanu dituju. Waktosna saeb ka Sugri. Mangga urang cekapkeun dugi ka dieu heula ieu pedaran dongeng anu judulna Uru Ara Cameti Galing episode Si Inju Kawung. Urang prasikeun deui hanca dongengna enjing dina waktos sareng galur anu sami. Kang Gilang sapara kanca pamit, wilujeng kantun permios.